Sampurasun para mitra, kalintang mingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Moal diantep pites tur pareum. Dumasar kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 dugi ka 8. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu katilu anu ungelna kieu. Moal nepi kami teskeun kaso anu geus ngulapes, moal mareuman palita anu hurungna geus kakalincesan, jembar adil ka sakabeh sarta moal barobah. Para mitra, kaso sanes sahiji barang nu istimewa. Kaso teh sajinis jujukutan, tangkalna jangkung, keker sareng pejel, henteu kosong siga tangkal awi. Kaso oge mibanda buku kawas tangkal tiwu. Kaso tuwuh liar di mamana, di sisi susukan dugi ka di lahan keusik di daerah urut pertambangan baris gampil di timukeunana. Kumargi kitu nalika aya kaso nu pites baris langsung dipiceun datos taya gunana deui, tos janten runtah. Kitu oge palita nu hurungna tos kakalincesan reup-reupan baris langsung dipiceun margi tos taya gunana deui. Unikna dua barang nu tos teu miguna ieu ku Nabi Yesaya digunakeun kanggo ngagambarkeun karya ti Mesias anu dinubuatkeun. Kaso anu geus ngulapes moal dipiteskeun, kitu oge palita nu tos kakalincesan moal bakal dipareuman. Dua barang nu tos dianggap runtah ku seueur jalmi justru diperhatoskeun sareng malihan mah tetep dipasihan kasempetan hirup ku Mesias. Kaso sareng palita tadi ngagambarkeun umat Allah nu tetep kaajeun dipayuneun Allah sareng teu diluputkeun ti karya kasalamatan Mesias. Para mitra, nubuat Nabi Yesaya janten pangharepan pikeun satiap umat nu percanten Gusti Yesus Kristus minangka Mesias. Kasalamatan nu dinyatakeun ku Gusti Yesus Kristus teu saukur kanggo jalmi-jalmi nu dianggap bager, hade, hirup dina kasalehan, bebeneran sareng kasampurnaan. Jalmi-jalmi nu disapirakeun sareng dianggap teu ngamilik mangsa pikahareupeun malihan mah dianggap runtah masyarakat oge tetep kumantena dipirosea sareng disalametkeun. Teu kedasieun kumaha batur nganilai urang dipayuneun Gusti, urang moal diantepkeun pites tur pareum. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.